Dicaritakeun di hiji sakola di SMP Negeri 8 Cimahi. Aya murid anyar pindahan ti kampung. Eta budak anyar teh ngaranna Nur Wulan. Nur teh budakna bageur, rajin, ngan hanjakal cicingeun. Di hiji waktos, Nur atos mulai lebet sakola. Ayeuna urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu teh murid anyar nyari menunggu. Mangga tepangkeun ami abdi Nur Wulan asal ti kampung. Kabeh murid ninggali Nur teh jiga nu tresep kusabab penampilan Nur nu culun jeung kampungan. Mangga cari digigir mohon Bu. Ayeuna tos waktuna istirahat. Budak teh ngabring kalaluar. Putri ngajak Nur ka kantin. Waktos di kantin, Putri jeung Nur neangan tempat diuk nu kosong. Ngan kabeh tempat diuk teh pinuh. Pek teh di gigireun Rahma aya bangku nu kosong. Aku mana teh, kamu sama jeluk itu, Da atuh kumaha deui? Harua baturan. jeluk gitu, terus, aku itu ngomong gitu, teman-teman jadi jual orang. Oh gitu, tahun. Punten, bade ngeuling kali. Mas. Balik atuh, mesti misalnya gitu. Cara kamu kenapa? Yang berbalik. Oh iya, balik anyar teh. What is-nya? Doa ya. Turun, hei. Kepala bu. Atuh gandeng, dah. Nur anu dikitukeun ngan bisa sabar ku kalakuan babaturana. Saenggeus Nur indit, Adit ngajak babaturana ka kelas lantaran sakedeung deui bel asup. Pas keur di jalan, si Adit jeung babaturana ngarencanakeun sesuatu. Barudak, anu murid anyar teh ya. Apa? Anu pinter, anu satu pinter dah. Oh, atuh ayo urang manfaatkeun. Urang teh rasa loba kieu. Namanya itu pantai IPA kayaknya teh loba ini ngarampung. Ayo lah urang nembok aja eta. Ayo. Oh, lu orangnya kayak Ayo barudak. Adit jeung Rosa leumpang ka arah meja si Nur sabari mawa buku. urang eta kerjakeun dah. Saya kerjakeun di teh loba, urang jangan nya. Ya, ieu kerjakeun. Buat nya Nur, nya teh sawios. Kadieu urang kerjakeun. Nah, kumaha sebener? Tak SMP teh ini udah kampunganna tos maling. Mana? Isukan aya PL nya. Aya bahasa Sunda. Dakwaan teh kemana? Tugas orang kamari Nubia atasnya. Tacan beres. Lemot Pisan kumaha. pokoknya kurang apa kudu beres. Kudu beres. Geus ayo balik. Kaisukana Ayo. Kerjakeun kata si Putri. Ayo. Tunggu sampai baliknya. Kita mana yang jalan pantau tuh doang.
Kali itu deh ya. Ayo. Adik tenut pembela ceritanya. Sapaninggal si Nur, si Putri datang rek nyokot duit dina kantongna. Tapi eueuh, Ayah sangka mau nabung aja. Bukan mana, bukan tiga potna. Oh bener. Coba katakan kata masih kau pulang. Nyawa mungkin atuh Nur ini nyokot. akhirna aksi si Adit jeung babarudakanna berhasil. Teu lila tidinya si Nur balik ka kelas tapi teu jeung si Putri. Ya kusaha. Oh jadi mame ternyangka orang selama ini orang pikir mana bager. Sanes abdi. Oh, curang megang. Si nomor yang tante. Terpercaya dah kau orang. Nur anu dibentak kitu reuas teu nyangka si Putri bisa sakasar kitu. Nyangka udah kayaknya tukang mau. Dasar tukang mau. Polos-polos kok mau. Pulang kampung. Nur anu disebut tukang maok ngan bisa cicing teu wani ngalawan. Kaisukana Udah kurang ulin yuk. Ayo. Beli ke mana? Kemana we? Bukan teu bisa euy. Teu naon. Nah, itu bisa. Kang balik teu lah nya udah. Nah, tuh main balik kandang deui. Teu naon. Ah, terang ya. Nah, si dia jadi gitu. Dah. Nah, si dia jadi gitunya. Itu kumaha? Jadi asa nu beda gitu. Sifat nogi jadi beda. Aku naonnya kurang tuturkeun ya, sebenarnya naon. akhirna Adit jeung babaturan nu lain nuturkeun ku saleb rasa penasaranna. Kela. Ieu mah asal lain ka imahna Dias. Bener nah beda. Terus anggap lah tuturkeun we. Iya, aya. Bisa aman aja. Nah, ayo masih rapi jadi kieu. Iya. Dia beda. Aneh. Nah, euy. Keruan wae tuh. Curiga ya. Keruan wae. Ron. Samper. Keruan cepat. Dias. Deui atuh deui. Dias. Tahu dah. Nah, udah nyawa. Ini barudak. Ayo samperan lah. Ayo tuh. Jadi mas saya. 5 urang mah ayeuna Nah, imam malin udah heula ka mana? dijual di bapak urang bangkrut deui malinu ieu. Nggak bisa. Mah orang ngomong kenal di ditu ayo bari. Yuk kan mana? Kenapa bisa gitu ya? Bapak urang ieu utang ka mana-mana ka bank. Jadi teu cukup mayar, teu bisa mayar, jadi imahna dijual meuli ieu. Ting sabarnya ya nya. Ya guys, orang balik teh nya. Ya. Itu orang oge tuh. Sabar ya. Ting sabar. Ya.
Kaisukana Adit jeung babarudakana mulai rebet sakola deui. Sorabel istirahat di sada, barudak Adit ngumpul di tempat tongkrongan anu biasa ku maranehna di tempatan. Konten nih, mana di kawan ke guru? Naon sih gak wae? Aya naon emang Bet? Kado habe mah ngeun di tahu tuh. Oh, muhun ke urang kadari. Aya naon sih ieu teh menjadi ribut-ribut kieu? Urang dikeran ka urang guru. What? Aya naon sih? Teuing geus hayu urang ka ditu yuk. Geus lah. Yuk. Beni ngetok panto ruang guru jang ngalaporkeun nu Adit jeung babaturana dilakukeun. Assalamualaikum Bu. Punten. Waalaikumsalam Kak. Aya naon Bet? Iya Bu, aku teh bade ngalaporkeun Adit jeung babaturana ngalakukeun ieu. Adit, aya naon jeung Adit? Iya Bu, Adit jeung babaturana salama ieu teh sok ngabuli si Nur. Basa eta abdi ningali Adit jeung babaturana mindahkeun artos putri ka tas Nur. Tah si Nur teh dipitnah wae. Aduh, ibu teu nyangka geuning ka Adit jeung babaturana nyantos satumpang saurantkeun ka Adit. Nuhun Bu. Punten Bu aya naon? Kieu Adit bade aya nu ibu omongkeun. Aya naon? Aya nu mere nyango ka ibu, Adit jeung babaturan sok ngabulin nya. Teu Bu, abi mah jeung rerencangan mah eta mah ngaheureui. Engke mah mun heureuy tong kamarinaannya karunya Nurna. Nuhun Bu. Sok ayeuna Adit jeung babaturan minta hampura ka Nur. Nuhun. Assalamualaikum Bu. Abdi bade ngumpulkan tugas nu kamari. Waalaikumsalam, mangga. Nur, sakedap ieu aya nu bade ibu omongkeun. Mohon Bu aya naon? Ieu Adit jeung babaturanna bade minta hampura sabab tos ngabulin Nur. Akhirna si Adit jeung babaturana marentah hampura ka si Nur. Nya Nur, jadi kieu abdi sareng rerencangan teh bade menta hampura sabab abdi atos ngabuli didinya. Nur, abdi ge minta hampuranya geus ngabuli anjeun. Abg mah hampurannya nu atas ngagaroan anjeun budak kampung. Geus ku abdi tos dihampura. Atuh Nur, nuhunnya. Hampura. Da ayeuna mah ulah saling ngabuli deui. Nuhun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, abdi bade ngomongkeun tugas. Aya naon ge teh nama Putri jeung Nur ka cicing-cicing? Kieu Bu, Nur tos nyandak acis abdi. Bu, abdi difitnah. Sok Putri ayeuna jeung Nur silih ngahampura sabab Putri teh salah paham. Bu, abdi mah hampurannya selama ieu salah paham ka Nur teh. Oh, sawi Mas.